Hari Rebo teh isuknya wannya. Isuk dewan bagian acara ngejemput anak juragan anu balik ti Arabta. Kumaha ayeuna wan menurut Iwan karena mobil bakal sabaraha mobileun? Mending kena motor juragan. Aduh, kumaha lamun misalnya anu teu garaduhan motor yang giring kana mobil wan? Anu juragan turunkeun nu 100 motor tandingan di Oh, garasi. siap atuh. Pasti mobil mah beureun bakal dipake nya. Paling hiji dua mobil. Oh, siap atuh. Cil. Ada Cil? Sudah, Pak. Muhun juragan. Jangan juragan. Iya. Pergawenan nu Cil bieu? Cikan bonteng juragan. Iya Cil, isuk teh. Isuk teh kan aya acara arek ngajebut urang Kang Juragan teh ya. Muhun. Nah, ari saur mingguan we ulah kana mobil paling mobil mah hiji dua. Pokokna mah motor anu juragan anu 150 motor. Turunkeun mah 100. Bensinan we kabeh 50 anu kabeh hiji motor nanya Cil. Nya. Subuh keneh tah. Kade mana bisa kebluk molor teh. Moal juragan. Ajuk we, geura kali itu deh bantuan deh nu lain karunya. Juragan nya gawe heula atuh. Sok. Meme. Naon? Nu masak orang kon toro. Oh, hayu kan. Hayu. Iya dah. Bisa can aya nu ieu. Orang kon toro. Alhamdulillah gini wan yang dararaikan kieu sok atuh wan teu payun ngontrol teh. Juragan teh payun. Wan kade ya. Si aya nu salam. Si aya nu meakeun asin ieu mah kabeuki juragan sakieu oge insyaallah bae aku si Ucil mah. Mangga juragan. Ya udah. Mana itu? Udah. Ikan ya, ikan nyok kopi. Cil. Kamu nyok kopi. Kopi. Kamu nyok kopi. Juragan modal aduh. Hah? Kopi. Kita yang kopi. Ulah bisi gigi ah. Mantap ini mah, mantap. Ada ibu-ibu guys. Ini selection. Ini collection desain. Karena garis enak pakai cekat-cekat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya surakan. Sukses kan? Sangwan. Ini. Kayaknya jangan goreng. Oke guys. Kan ini mami geprek nih. Pakai ini teh. Iya. Dia mana ya dia nah? Awalnya terus sama Godin. Ada Ipan Susasi. Mama ada Haji Sahati. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Amin. Lagi kecap. Saus dia gitu deh. Ini lah pokoknya. Mana deh? Bukan. Udah Imun yang Siap konten kan siap. Urang nek angkat ya. ada sana.
Amin. Ada bapak-bapak teman-teman. Cil, nah mana tadi tinggi lu ngejemput juragan? Ya saat aing teh diajak kadeun dititah ngarit ku juragan beri urang sebutnya geus ngaluarkeun motor 140 leuwih lah. Gelo. Ji, Manggiwan gitu dibawa euy. oi sarua urang ge teh dibawa ku juragan euy. Mana jadi barawa ku juragan euy. Henteu. Henteu sarua. Alah nitah we ngaluarkeun motornya di bawah henteu. Enggak sesuai urang mau wayahna kudu ka bagian ripungna. Ieu mah urang ajarkeun ya. Juragan. Urang parabegeun. Ya geus we teh dibawa ku mana we nya? Aing teh heula itu Mang Iwan. Geus dulu ya. Yo. Lah, anjing. Punten bade Cemaros. Ya, ngalan teh. Bruh. Luar memet. Kecil, geus diparabkeun can. Encan. Berapa parabkeun atuh? Oh. Parabun. Urang capek geus punya. Cil. Muka perempuan ke piring, saya wes. Kita nurunin tapi nurunin. Orang balik lah. Rek Manila, rek ngejemput si Bebek. Ih, boga pepe boy. Urang ge lah. Yang dahar ieu lapar.
يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الخلفين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله